Hacida piraku resiko kerdapur sapoe ukur 1000. Aduh, aing nu keur loba duit, hari ringan pagawean teh aing mah. Atuh da jelema bunga mah kieu kebung di tengah. Lain empo mah jelemana simple. Sing pelenung dina beuteung dina awak teh. Oh, uing teh balik di kota bieu teh. Tos naon tah? Aya informasi sia poe teh keur zaman hipnotis. Kade mun ka kota teh, hati-hati ena mah. Aya naon kitu? Si Mang Opa kamari ngobrol ka kuring. Ternyata manehna teh ka hipnotis. Nya kumaha kela asa teu ngarti ujug-ujug ka hipnotis. Kumaha ciri-cirina eta hipnotis? Kieu si Mang Opa teh papanggih jeung hiji jelema. Make masker yo, make wengker ieu teh. Terus make rompi anu hurung. Oh, terus dibedol ta ieu teh, bujur motor teh ka tukang. Bari ngomong, terus. Teu sadar si Mang Opa ngaluarkeun duit we 2000 ka hipnotis. Eta mah tukang parkir bedun. Lihat jurus yang kan ku berikan, ajul gedang. Ih, lagu teh naon deui nya eta? Aduh. Naon sarmang? Ucungar cengir gawe teh. Tulungan, tulungan. Aduh, Nya kunaon atuh? ya beteung. Kunaon? Teu kuat mules. Aduh. Nya sudah boga obat atuh. Gampang guring mah tuh sok make pucuk daun jambu. Sok daun jamu dikumahakeun. Pucuk daun jambu teh digodog, ku cai panas. Terus? Banyurkeun ka amang. Hah? Nya tuh diinum ai Gusti Isma. Oh gitu. Da kumaha tuh? Erek naik kana tangga jamuna oge. Mun hitu teh sok jeung rencanganana. Oh, eta mah atuh hitut berdak ngaranna. Abdi ka bandang, abdi ka gudang, kudiri engkang, kang gerak mawadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, maka lebat Neng nyanyi wae meuni merdu ka ditu kadanguna teh. Lu kadangu kitu. Kadangu ka laut. Alhamdulillah, lu ka laut. Itu bitu-bitu. Eta lautan api di hawu. Segala teh aya manawi teh. Nuju naon, Neng? Nuju kieu we, nuju ngahulang beri hari ringan gini. Ngantosan AA kapan? Ngantosan batur. Ngantosan AA piraku ngantosan anu sanes atuh. Alhamdulillah. Mun kitu mah. Ieu AA Kumaha, Neng? bade naros abdi teh ka ate. Naros kumaha tam nya saraluas kieu? Nuhun nya bade kumaha atuh hubungan urang teh. Masa hubungan matak AA ka dieu teh bade apet. Urang ngeureuyeuh we jalani siga cai mengalir tah kitu. Nya pedah we atuh tos lami teuing kitu jantan patarosan ai ku sepuh teh geuningan bade iraha da terus aya 2 tahun langkungna kapan urang teh. Jadi Neng teh keukeuh hayang ka AA. Ya insyaallah we upami AA naros mah. Tah upami kitu kieu we. Nalo Neng sanggem kitu jadi nu kadua. Jantan kadua moal aya atuh AA istri anu kersa jantan kadua mah. Sia mah. Neng, maksud AA teh lain kitu kieu. Tercatat dina kartu keluarga urang setelah AA terus Neng nu kadua.